Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 35 sampai ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 35 sampai ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jeung kami geus nimbalan yeuh Adam, segera matuh maneh di ieu sawarga bareng jeung bojo maneh Siti Hawa. Sarta pek geura dalahar saniskara kadaharan sakahayang maraneh. Tapi omat maraneh ulah deuk ngadeuketan eta tangkal, bisi maraneh jadi ti antara anu darolim. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Tuluy setan ngagoda ka Adam jeung Hawa nepi ka duanana ti soledat tina taat sarta duanana dikaluarkeun tina kanikmatanana. Jeung kami nimbalan jig arinit jeung sabagian ti antara maraneh bakal jadi musuh anu sawarehna deui sarta nya di bumi pitempateun maraneh matuh jeung pibekeleun hirup maraneh nepi ka waktu anu pinasti. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tuluy Adam narima sababaraha kalimah ti pangeranana sarta Allah nampi tobatna. Saestuna Allah nya anjeunna nu nampi tobat nu maha asih. Qul nahbitu minha
jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami nimbalan jig maraneh gera arinit ti ieu sawarga tuluy upama datang pituduh kami ka maraneh sing saha anu nurut kana pituduh kami nya maranehna nu moal meunang kasieun sarta moal pinanggih kana langsaan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jeung ari anu kalupur tur tak ngabohongkeun ayat-ayat kami nya maranehna anu jadi pangeusi naraka tur langgeng di dinya. Ya bani Israil azkuru ni'matiyallati an'am